Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul nginjem Bang Emok jeung meuli baju lebaran. Ki emang aya anu kitu? Zaman ayeuna naon sih anu eueuh? Ayeuna lamun nek lebaran kadang-kadang sok salaribuk teh teu kolot teu budak, kadang kolot nu leuwih sibuk. Sibuk kumaha Ki? Haduh cenah. Can kabeli baju lebaran euy cenah. Bingung, pusing. Yeuh, padahal mah aing geus kolot mah teu kudu nemen-nemen teuing, yang penting mah budak heulakeun. Kadang ieu mah kolot nu leuwih sibuk budak kapopohokeun. Nyiapkeun ejeung mitoha. Nyiapkeun ejeung mitoha awewe, nyiapkeun jeung mitoha lalaki. Yah, ieu kudu meuli baju lebaran jeung mertua nu kumaha nya cenah. Ai manehna mah nu aralus meuli teh nu mahal heueuh, nu make pajeg. Model di mall-mall kan marake pajeg jadi mahal kan hargana ge. Sampe aya nu 400, nu gope heueuh. Ai ejeung mere kamitoha anu murah. Ah, cenah mendingan ieu we yeuh. Online. Aduh, 100.000 aya 5 siki. Sampingna, bajuna, nya heueuh begitu dipake teh samping teh porosot deui. Kunaon bisa kitu Ki? Nya leueur lawonna ge. Anu murah mah anu kanu 5 siki mah dipake teh sorolok deui. Tah di dinya sok lamun nek barang beuli misalkeun lebaran seuker mitoha meuli mah nu alus, ulah nu murah. Nu harga maha terpampang di dinya hargana sabaraha kudu jelas. Ulah meuli nu sosorodotan, emangna jeung budak leutik